tuh nya sim kuring mah di salaman di payunnya tong ini tuh atur nuhun ya. Ibu-ibu ulah wara garu melis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Gopur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah kori-koriah mubalig mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun sim kuring guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuhu lembur Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD Lebe, Tur LPMD Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormaten sim kuring. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban hirup kudu boga tujuan. Lamun ibu meuli baju tujuanna keur dipake ngarah naon heuh nutupan orat. Lamun jalma dagang tujuanna hayang untung. Lamun anu tani tujuanna hayang hasil. Tah ieu dijudulan pangajian, sabenerna pangajian hayang naon? Cek biwir ibu harayang ilmu ngan tanya hate nu paling jero hayang lalajo urang. Lamun balalener harayang ilmu ieu teh Garut, di Garut teh kiblatna ilmu, loba ustad, loba kiai, loba santri, matak naon neangan ilmu mati nu deukeut. Dan nu jauh mah rasikona kudu mayar. Matak ternyata urang teh ulah jauh di jugjug anggang di teang. Bibir jeung hate urang wae geus teu akur, ceuk bibir harayang ilmu. Naha bener eta ceuk hate. Ternyata sadar teu sadar kuring teh keur nyingareupan jelema garade wadul. Deuk teh disebut wadul kumaha ari bibir ngomongkeun hayang ilmu da hate mah lain keukeuh. Matak hakikat jalma nu alus teh antara bibir hate jeung perilaku tah geus saragam. Matak dina Islam teh lain saragam tiung jeung baju tah saragamkeun mah hate. Tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam, keur nanahaun. Awak ngareneng, ari hate teu ngareneng, tah piomongeun. Awakna ngareneng, hate teu ngareneng, bubar ti dieu ge ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah deukeut jeung nu genut kuat huak-hiak bau hitut. Awak ngareneng, ngan hate teu ngareneng, bapak salat teh kudu berjamaah. Berjamaah lahirna awakna ngareneng, berjamaah batin batina nu ngareneng. Tah loba jalma berjamaah di masjid ari hate teu ngareneng sahingga bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun salat batur. Tah berarti ilmu teh deuk ilmu ngarobah lain tiungna, ilmu robah lain bahasana. Tah ilmu mah kudu robah eusi hatena. Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum.
Allah teu nempo dedeg pangadeg, Allah teu nempo jirim jeung geunis, tapi Allah pokulubikum hate-hate araranjeun. Matak ngalusan cangkang mah biasa we teu kudu riweuh-riweuh teuing, tah nu kudu alus mah eusi hate. Sabab ieu teh ti luhur Sasa Pramut di handap Sahih Dampal ngaranna kurung. Lamun kurung kudu tepung jeung kuringna, matak cekolot nu kuring-kuringan di jero kurung heuh korong. Bandungan ku bapa korong mah leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun. Dangdan satekar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung teu sudi ngadeuketan. Padahal korong teh leutik Pak. Naon korong dina ibadah, tahajudna unggal peuting, Qur'anna kabaca, kitabna kaaos, ribuan hadis katalar, ka masjid lekat tapi sombong dina dirina ta eta korong dina ibadah. Weh. Leuwih hade pendosa ngaku kana dosana daripada ahli ibadah sombong ke ibadahna. Pek lebok eta. Leuwih hade pendosa sadar tina dosana. 100 jelema dipaehan sadar kana dosa, kumaha ceuk Allah kasawarga naha sadar kana dosa, tapi iblis ahli ibadah, iblis ahli tahajud, iblis ahli Quran, tapi naha nepi ka detik ayeuna iblis jadi musuh Allah lantaran iblis boga sifat aing leuwih alus batan maraneh. Bajakeun kanu soromong iradeuk tobat euy. Naon alat nu kudu dialat dipake alat kasombongan, nu kedul digoda ku kedulna, nu daek ge digoda ku daekna, sarua carilakana. Nu kedul digoda ku kedulna, betah tina kakedulan. Nu daek ka masjid digoda ku ujugna, asa aing pang ahli masjidna, digoda ku kasombongan, sarua teu balalaikna. Weh. Batur salah urang henteu, tapi kade nu henteu sok kagoda ku nu salah. Batur salah urang teu salah, tapi naha nu teu salah sok ngomongkeun jelema anu salah. Berarti anu salah boga dosa ku salahna, nu ngomongkeun boga dosa ku gibahna. Sarua garelona. Gera sadar gerasa. Sabab sariring-riring dumadi saring kak saperi polah utek tongo ulang taga roh pati gogodongan, manusia mah aya nu ngatur, aya nu nempo, aya nu nganilai Allah taala. Matak hirup geus entong hayang kapake ku manusia capek. Hareupeun manusia mah katempo alus, hareupeun Allah can tangtu alus. Hareupeun manusia katempo hade, can tangtu hareupeun Allah hade. Matak loba jalma anu cilaka engke di akhirat, ladang salat, ladang zakat, ladang saum, ladang ibadah haji, eueuh pahalana. Nalika urang bertanya, ya Allah, kamana pahala salat abdi, kamana pahala zakat abdi? Cek Allah teh memang maneh salat, salat Gusti, naha kamana pahalana? Duka Gusti. Ku Allah dijawab, tah bibir maneh loba nyeri batur, pahala maneh teh dicokot kudu nyeri lah teh ku bibir maneh. Weh. Aduh, matak jaga nu kieu patut teh tah. Lain teu kaur batur nyeun kasalahan, bibir teh kuat jeding-jeding we kana kagorengan batur teh. Heg lalajo tuh tina dapuran awi, sadapur awi eueuh lempeng kabeh nu bengkok terjadi. Anak batur baong teu boga hak ibu ngomongkeun anak batur baong, anak ibu ge boga budak kade bisi baong leuwih ti itu. Ieu mah kade ulah gaul jeung budak si anu nurus tunjung, teu ecreug, teu baleg. Tah kade sataun 2 tahun 3 tahun si itu cager kadang-kadang nu teu baleg anak ibu, kumaha ceuk itu lebok. Matak nu ngaran hirup entong ngajugjug nu jauh ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Nu kuring-kuringan di jero kurung, saha dina kuring ayana. Innallaha ma'ana, hirup dina hate teh kudu bareng jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jemaah nepi ka ribuan kieu. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, tapi panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah bara percaya, ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Oh, suudon. Panya urang baraleg hate urang dieu bete kararieu aing. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, artina kuring ceramah lain jeung Allah, tapi jeung duit. Matak ngamusrikeun teh ulah waka ka batur, awak urang ge dua patekadan teh antara Allah jeung duit. Nu akhirna cek ibu teh atuh wios lamun teu dibayar, ibu demi Allah wios. Ngan kuring nanya arison dibayar, ai panggung dibayar, ai dahareun dibayar, tanah urang teu.
sedangkan kuring teh warga negara Indonesia, warga Indonesia boga apa Pancasila, gerak toong dina Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi abdi malayan dek menta bayaran hanya sebatas nyuhunkeun keadilan. Well, matak saban manusia mana nu hirup bareng jeung Allah teh mana? Ibu teh hareupeun Allah disebut hamba, kuring ge disebutna hamba Allah. Tapi naha nu disebut hamba Allah dek ngahambakeun diri ka Allah, tapi naha hate can ngahamba ka Allah. Ibu osok ngawadul, sok ngararaku, sok lamun teu ngaku gede wadul pisan. Urang teh hamba dek ngahambakeun diri ka Gusti. Kuring nanya, bener urang teh ngahambakeun diri ka Allah, cantang tuh, osok ngawadul. Nah, osok perdit, osok sombong, kukumplit. Nah teu muka sejarah anu wadul Abu Jahal, anu pedit adalah Korun, nu sombong adalah Fir'aun. Berarti secara teu langsung urang dek ngahambakeun diri ka Allah, tapi naha kanyataan ngahamba kanu pedit si Korun ngaranna, ngahamba kanu sombong Fir'aun ngaranna, ngahambakeun diri kanu sok gede wadul Abu Jahal ngaranna. Paingan hate poek wae tetepung jeung cahaya Allah, panyakit hate ayeuna awak urang keneh. Well, maranehanana nu kitu teh. Awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala pek beresihan, lamun di imah kebul pek empel. Ngarah naon butuh imah bersih, ngarah betah di cicingan. Saban-saban manusia mika hayang hirup tenang, moal tenang ari kokotor hate aya keneh mah, panasan dikukut, hasu dengki dikukut, rujit cua dikukut, moal nyaman. Akhirna jelema nu panasan mah ngotek tak pagorengan batur hayang ngaragrageun darajat batur, padahal hakikatna moal mungkin murag darajatna sidik manehna keur ngaragrageun diri sorangan. Well, nah aku panasna ibu karena harta batur si itu jadi sangsara. Moal ngadon ibu anu modar, batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil paeh. Ternyata sirik urang kana harta batur teh ibu lain moal matak balik harta batur jadi nu urang, nu aya ge urang ngadon nyeri sirah jeung nyeri hulu, kunaon sababna? Sabab panyakit hate dikukut keneh. Matak hampuranya ka ibu-ibu kuring mah teu wani nyebutkeun ibu geulis. Teu sugan dina ceramah ibu-ibu nu geulis teu hararayang deui. Kunaon kuring teu wani nyebut ibu geulis? Lamun kuring nyebut ibu geulis artina kuring nyimpulkeun anu katempo. Berarti kuring teh karek nempo beungeut ibu, sanegeun awak ibu teh ti luhur nepi ka handap. Tah salaki ibu nu leuwih apa? Matak cek kuring, ibu-ibu nu geulis kumaha cek salaki? Pret. Sing teh abah nyebutkeun pret, cek ujang geulis teh nempo beungeutna da pake skincare, abah mah geus nempo tapak borok dina bujurna ge 70. Matak nyimpulkeun ulah perkara nu katempo, nyimpulkeun ulah perkara nu kadenge, simpulkeun mah perkara nu karasa. Ladang ngaji karasa ku tetangga, ladang ngaji karasa teu ku dulur, ladang ngaji karasa teu ku batur, geuning nu lapar diantep, geuning yatim diantep, geuning nu miskin diantep, geuning jompo diantep. Ngaji nu mana nu kudu ngantep ka jelema sangsara dina hirupna? Bener? Lamun memang urang ngaji, ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, ngawujud dina bentuk. Jadi ladang ngaji teh ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, ngawujud dina bentukna. Ngajirim dina diri nalika ibu nyebutkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti kudu dipikeun sifat asa kapuji. Ieu mah alhamdulillah dibaca tapi sifat ria dikukut keneh. Deuk tahajud nyeun status tahajud. Bubar tahajud heueuayan hayang ditanya batur, kunaon jiga nu tunu? Oh tahajud teu eureun-eureun. Tahajud ribuan rakaat ge teu jadi pahala, nah panyakit ria dikukut. Bener. Lamun barang bere ka fakir jeung miskin kudu we dipoto. Cepret foto nyieun status alhamdulillah parantos santunan. Nu dibikeun ukur 50.000 tapi beungeut fakir miskin ditagogeun saumur-umur. Nanaonan kitu peta mana alhamdulillah nu sabenerna. Teu ngajirim dina diri alhamdulillah teh, padahal alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun kabeh puji nu Allah
Allah nu ngabisakeun, Allah nu ngamampuhkeun, Allah nu nakdirkeun, Allah anu sagala-gala. Ibu daek ku Allah didaekeun, bapak beunghar ku Allah dibeungharkeun, ibu mampuh ku Allah dimampuhkeun, nana gerhana jadi penceramah ku Allah dijadikeun. Padahal punten beungeut kuring mah merek pi ustad eueuh maknya ya ustad kieu patut matak paingan bieu ge turun tina mobil ti ditu lempang ka dieu eueuh nu nyebut assalamualaikum kabeh well eueuh nu assalamualaikum. Coba lamun ustadna diudeng digamis disorban urang yakin sajajalan teh moal terengkuh jelema wilujeng sumping al mukarram datang ka imah panitia biasana nu ngaran ustad mah kieu puntene cep ustad nyungkeun doana pun anak hoyong soleh jug lalajuan dieu lain ngarasongkeun HP harayang dipoto wah nu minta doa teh ka urang hiji-hiji acan naha sabab bapak nyimpulkeun perkara nu katempo tapi simpulkeun mah perkara anu karasa. Ladang ditiung ibu alus ditiung kudu ngan ladang ditiung kudu karasa ku dulur kudu karasa ku batur goreng kacida tiung ngaguyupuk tapi kana gosip beki tiung ngaguyupuk popolotot kasaraki tiung ngaguyupuk tapi teu kaur batur nyeun kagorengan bibir galing ngagogoreng batur ditiung samet sirahna can ditiung geus si hate sabenerna tempo bapak-bapak keprok bari hate nama hakan ulah sebatas alus lahirna atuh bro, ulah sebatas alus lahir tapi tah kudu bareng jeung alus batin sabab konsep agama alus hatena alus ucapanana alus perbuatanana urang mungkin karek alus omongan can alus ate jeung perbuatan lemah urang teh bodoh urang teh kurang matak tong nungtut nana gerhana kudu sampurna dan nu sampurna mah belti rok bener tuh bari hakikat nama matak sabenerna hirup teh bareng jeung Allah teh palebah mana da ieu teh kuring teh nana gerhana teh manusa ibu ge manusa ngan lamun bener urang manusa tempokeun sifat manusa ulah ari wujud manusa ari ciri manusa ari sifat-sifat sato bandungan ku ibu orai mah ganti kulit teu ganti ngaran tah kadang-kadang mah urang teh manusia tapi sifat-sifat orai ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti tempat pertanyaan anak ganti teu hatena nu pedit anger nu pasea anger nu rudat anger nu gurger anger ngaji ge anger nu kitu mah ngajiprak gerala lajuan orai ganti kulit teu ganti ngaran urang ge ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah pertanyaan anak ganti teu hate lamun teu gerang ngareneng jeung babengok orai Allah nyiptakeun bagong hurimat alaikum cek Allah teh diharamkeun keur araranjeun di antara daging bagong diharamkeun umat Islam nolak keras lamun kudu ngadahar daging bagong keur naon kudu ngadahar daging bagong domba ge aya keur naon kudu ngadahar daging gajah sapi ge loba keur naon kudu daging orai belut ge aya di dieu ge geus logika kudu main Pak Allah nyiptakeun orai teu meunang di dahar cek Allah teh tuh belut sarua panjangna ngan pada belut leueur gera baca ku ibu bagong teh teu meunang di dahar dagingna kabeh umat Islam tara ngadahar daging bagong tapi teu saeutik jelema kadang-kadang cicing dina sifat bagong ai sifat bagong nyuluduk we dicarek ku salaki teh mah kade tong make jeung senam sisi jalan da bapak teh cemburu mamah teh bujur monoyot bujal ka ciri ka tempo batur da nyegag atuh bae we geus alus awak mah keur sia keneh daging bagong tara di dahar tara tapi naha sifat tiga bebengok si eta mun deuk diharamkeun ulah sebatas zatna haramkeun oge jeung sifat-sifatna ulah manusia nuturkeun sifat bagong matak hakikat ibu hakikat kuring hampura eleh ku sakadang hayam naon hayam nu teu manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin teu kotokna keur aduk tulangna pan ieu kaum seblak naon tina hayam nu teu manfaat sok pikiran ayeuna awak ibu sageulis-geulisna ibu ngenog enjing-enjing dagangkeun ku bapak sok kumaha cek tetangga rada gelok jelema teh
kotoran hayam bermanfaat keur tutumuhan, kotoran ibu pakai ngaduk bawang garing harita keneh. Matak manusia berharga lain jeung nafsuna, tapi manusia berharga jeung Allahna. Matak hirup innallaha ma'ana, pek gerah hirup bareng jeung Allah. Teu sakabeh jelema salat bareng jeung Allah, teu sakabeh Pak. Loba keneh jelema beres salat asa aing pang salatna, asa aing pang solehna, asa aing pang alusna, salat lain jeung Allah tapi salat jeung kasombongan. Bener? Teu sakabeh jalma maca Quran jeung Allah. Lekoh maca Qur'ana kudu lekoh budi jeung basana. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek baturna, ngahina baturna gerateangan ayat nu mana kudu ngahina kasasama dina hirupna. Well. Geus mimiti kasindiran tah. So. Keheut teh da. Piraku kudu dibukrak-bakrek nepi ka dinya tah. Ngarah sadar we. Tuh leresnya. So. Ampura dah hirup mah kudu nyiptakeun wadah nu alus atuh. Ilmu teh suci, wadahna kudu suci, maka kaituna perbuatan ge suci, ilmu suci, wadah suci, pagaweanna ge suci. Ilmu suci hate kotor teu saeutik luhur ilmuna tapi naha ngarendahkeun batur, ngaledek batur, batur, cuak ka batur, ngewak ka batur. Ilmuna suci tapi hate kotor kitu tabalukarna. Matak nges ibu tong barang penta jabatan, tong menta harta, tong menta ilmu, tong Pak bisi teu kuat. Teu kudu menta harta, teu kudu ya Allah paparin abdi harta montong. Penta mah hiji we, ya Allah paparin ka abdi kabersihan manah. Lamun jelema geus bersih hate, harta euteup jadi bager. Lamun hate kotor euteup harta teu saeutik jelema beunghar sombongna taku. Bapanas we kanu sangsara teh. Kongkorong papanjang-panjang, lempang dongko, gek diuk di beja-beja, ieu teh 50 gram ti salaki, kumaha ceuk tatangga kumaha sia. Geulang teh dieu nepi ka dieu. Lamun sasalaman teh kuat jiga robot, heuras. Lamun maneh nadek pengajian teh kuat gibra-gibri. Hayu buru bisi kabeakeun tempat. Arah. Padahal mah nu beunghar maot, nu miskin maot, urusan maot mah teu mandang si kaya, teu mandang si miskin. Keukeuh boeh warna bodas bari teu make saku, artina teu bisa mawa duit-duit acan. Matak lamun jelema bersih hate boga harta, yatim bakal katulung, miskin bakal kabantu, compo bakal kabere. Tah eta harta anu manfaat barokah dunia, barokah akhirat. Ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu teh beuki tawadu. Aing ngaran tawadu teh boro-boro maka kolot, budak leutik ge dihargaan. Tah ibu teh kudu era kudu ngaran budak leutik. Budak leutik apal Quran teu, budak leutik sok sholawatan tara, budak leutik sok ka masjid boro-boro, budak leutik sok pengajian henteu, tapi bandungan budak leutik lamun pacakar-cakar jeung tatanggana 5 menit pakaleng-kaleng. Ieu nu geus jebrog ieu teh. Quran dibaraca, hadis diaraji, ka masjid leukeut, salat anger, ibu keheul boro-boro maka tatangga kabaraya, geuleuh we ka salaki, saminggu teu diolok kuno kieu mah tah hese cager da. Besi bapak hayang apal saha makhlukna tah. Nah ari budak teu apal Quran, teu apal hadis, tara ngaji acan, salat ke boro-boro, tapi naha palebah pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Yuladu alal fitroh ceuk Allah teh, kami nyiptakeun bobongok budak mah yuladu alal fitroh, aya kesucian dina jiwana. Ternyata nu mahal lain ilmuna, nu mahal lain awakna, nu mahal lain jirimna. Tah jelema mahal mah alus eusi hatena. Well. Bener? Tah nu mahal teh eusi hate lur. Lain glowing karena nahawan di glowing bibir make lipstick ayeuna hasum pamatu teu pangaruh. Sok bapak boga pamajikan glowing di lipstick, di make up, di sidau geulis bukan apa pak ngan pelebah di cekelan ngajedog cara rape genah teu kana hate. Matak mun ibu gelis kudu bareng atuh ulah sakadar gelis lahirna, kudu gelis jeung eusi batina, nya bersih, nya gelis, nya amis budi, pan lucu. Tal eleh kene ku nu goreng tapi amis budi, alus kene eta. Daek atunana gerhana boga jodoh anu goreng amis budi teu sudi.
tong sok mere pilihan anu sulit da keukeuh urang gahayang nu sampurna nya glowing nya amis budi ta eta nu hayang bener mata hakikat hirup apa aduh lamun jalma boga ilmu yeuh toong botol ya ieu hargana sabaraha hah 2.000 5 mahal murah hayang nepi ka mahal piceun caina ganti ku madu botolna anger keneh eta botolna ieu keneh ieu hargana 5.000 piceun caina ganti ku madu tina 5.000 bisa jadi 100.000 ternyata jelema lain nempo botol tah nempo eusi kaharti rambut gondrong bukan pembohong alus daripada jasna mahal, dasina mahal, jabatan luhur, gaji gede, tapi duit rakyat dipaling, bangsat ngarana. Aing mah ceramah kieu teh bari sieun deh. Rambut gondrong bukan pembohong. Nah ari Allah dek nempokeun nanyakeun buukna moal mang tah nu ditempo ku Allah mah kulubikum hatena kajeun jas mahal dasi mahal jabatan luhur gaji gede ternyata sangsara keneh palebah mana sangsarana matak ngemaling oge berarti miskin keneh si eta teh oi. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorostos nu penting mah aya buktos ulah paribasa demi rakyat si gede wadul ayo ngawadul teh tong jiga gelo teuing oi demi rakyat manehna mah batuk saeutik berobat ke Singapura coba rakyat boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan kamana ruangan pada nu sangsara nu datangna mana demi rakyat teh mana ayo ngawaradul teh tong nu gelo teuing lah matak nu ngaran hirup wayahna ulah wakalalajo pidatona ulah wakalalajo bibirna bibir bisa direkayasa tah lalajoan hate jeung perbuatanana well kaharti eureunnya tah kitu heudah heuh moal jadi pejabat tanpa rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk aduh si emak ibu teh satuju kana omongan urang tah kitu kudu setuju ngara ditewak teh kabeh moal jadi jelema nu luhur lamun eueuh nu handap moal jadi jelema kasep lamun eueuh nu goreng moal disebut beunghar eueuh miskin moal disebut pinter tanpa nu bodoh matak jelema pinter oncoran jelema bodoh ieu mah geus pinter ngaledek nu bodoh ai sia kunaon moal disebut beunghar tanpa aya si miskin matak geus beunghar kudu nyaah kanu moal aya jasa nu panggede-gedena si miskin bandungan di lembur mana-mana ge si miskin gede jasa aya nu maot pangheulana tahlil si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana nyieun kuburan si miskin aya nu maot pangheulana ngadoakeun si miskin matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Bapak sadar tuh awak bapak menang batur bapak dahar beas ai beas nu melakna saha di sawah saha tuh. Ibu make tiung menang saha make baju menang saha make sepatu menang saha maut dikubur saha ditahlilan ku saha didoakeun ku saha ibu hamil ku batur ieu mah pi omongeun pangaosan deh yakin balik ti dia salaki bakal jamotrot teh baeud kunaon paingan si budak nu kadua gede irung kunaon tadi na pangaosan mau jeung hamil ku batur kacaletot ceuk ieu urang teh selalu melibatkan batur nana gerhana bisa ceramah di ieu tempat tanpa jamaah saha kuring teu ngaruh ka ajeunana gerhana nu datang eueuh jamaah aduh rek ngawangkong jeung termos
mata kali-kali maragragen darajat urang teh hargaan batur, sabab batur ge ngahargaan urang, nalika urang bisa ngahargaan batur, batur ngajen urang mun urang bisa ngajenan batur, batur ngahormat urang mun urang bisa ngahormat batur. Mata hirup nu alus pek geura silih ajenan antara urang jeung urang. Nu paling parah Islam jeung Islam pasea, ari Islam deuk diajenan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Bener. Lamun rek perang ka Israel kitu wani mah lain merangan umat Islam wae bari Islam keneh asal lieur aing da. Matak di dia butuh nilai persatuan dan di luhur panggung tinggal ku ibu aya bapak polisi, aya bapak TNI, aya bapak kades, aya bapak camat, aya oge pak ustad, komplit bersatu. Matak polisi mah pan tugasna teh newak penjahat teh, angkat tangan murungkut penjahat teh. Tapi da polisi ge anger datang ka imah teh mana purungkut teh mana. Ternyata aya penakluk eta. Bapak TNI sarua titah perang ke Israel siap mengamankan Papua, siap datang ke imah teh mana teuing da makhluk anu paling aneh mah ieu asli teh sok di dia kajian ditato kajian bageung korong make anting ku aing karek 10 preman diledot datang ka imah naon sia cacet oh hampura. Ternyata makhluk paling angker teh ieu. Bapak polisi tugasna ngajaga keamanan negara, Bapak TNI tugasna ngajaga keamanan negara, Bapak Kades sebagai administratif negara, Ustad ngadoa. Mata gambaran daripada bendera, gambaran daripada upacara bendera itu teh nilai persatuan, Pak. Pak Camat, terus Bapak Polisi, kumu Bapak Polisi, lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 tahun siap laksanakan. Kumaha Pak Camat, laksanakan. Kabayang teu lamun camat jadi lebe, lajengkeun weh. Bener tuh. Lol deui Bapak TNI nyiapkeun bendera. Komodo, sang saka merah putih. Ormo Bapak TNI kudu kitu da teu kabayang lamun kelebe kahatur ka bendera merah putih. Matak nu ngaran ustad ulah pacorok tugas negara dicokot ku urang antep bagian kades, bagian TNI, bagian polisi, urang mah engke ustad mah terakhir ngadoa. Pan ngeunah ku ustad melentong da ngadoa mah kudu repeh rapi Al-Fatihah. Kabayang teu ngadoa ku TNI, wah moal teu hoak Al-Fatihah. Di ijabah moal ditonyok heueuh teh. Matak nilai persatuan gersok jaga ulah pacorok kokot ulah pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan hirup teh butuh persatuan sok bersatu tuh udah eta atuh loba pisan perbedaan bae atuh da Indonesia di Indonesia mah lamun teu peda teh asa teu afdol teh sok ku ibu maca shalawat wae barareda di Indonesia shalawat merek dangdut teh asli sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha tuh. Ayo oge versi sholawat es lilin Allahumma sholli wa salim ala. Ayo oge versi sholawat hohoak da eta meureun pengajian jam 1 ting sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib versi sholawat aja geus tilu teu kudu pasea nama kitu kudu pasea itu mah sebatas metode nu dangdutan silahkan da ngapalkeun nu es lilin pek bae da ngapalkeun nu hoak mangsa bodoh tapi anger sholawat keneh sholawat nama ge jeung kudu pasea maca tahlil aya nu sarua eueuh sok aya nu maot tahlilan aya 3 versi di Garut nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih aya nu tungkul anu di juru la ilaha illallah hudang-hudang ngaplek dahar sia teh isukna teh diajak deui tahlil cing teh bah tahlil deui siap nah cing teh abah semangat teu lila cenah heudah hees atuh sedangkan ustad mah pemimpin tahlil sajam setengah teh karasa cangkeulna ge utak ngagideug lo
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tah cing tetan. Nah di udah gideug tetungkul jika si aki tempo kumaha tetungkul ngadon sare. Jadi ustad di udah gideug ngarah teu sare. Simpel jawaban. Anu gigireun kuring mah muih ibu. Illallah, 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 illallah. Nah ada bubar tahlil teh golok-gok di buruan ongkek teu dahar-dahar acan. Ngungku gue balik sia teh. Langsung ke rumah sakit. Nah ada balik na isuk ambulan datang atuh nu tahlil teh dua kelompok di dieu ongkol di ditu. Nu tungkul nu dibaca tahlil, nu ngagideug nu dibaca tahlil, nu muih nu dibaca nama kejeng kudu pasea geuning sarua eta. Matak di dieu urang kudu ngaji rasa. Antara salaki jeung pamajikan, antara ibu jeung kuring adalah beda karakterna, beda jenis kelamina, beda lemurna, tapi punten palebah ngadahar uyah pasti sarua. Bapak jeung kuring adalah beda, tapi punten palebah ngadahar gula karasa teangan anu saruana atuh rasa. Mata kulah nyiwit batur ciwit heula beungeut urang, mun ceuk urang nyeri tong cuat ciwit ka batur sarua rasana mah nyeri. Nah si eta mah seuri bari hitut ongkoh deh. Kadenge bieu prot cenah. Alus bahagia bararungah kieu aduh heubungah meureunnya mah tak seseurian ge. Oh di dieu mah datang ka imam bang emok lieur. San kemis. Silahkan berbeda tapi satu dalam tujuan. Kumaha atuh cek agama ikmali. Garawe. Nah kudu digawe naon Gusti? Apaan anjeun ngomongkeun la ilaha illallah, teu aya di pangeran angin Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, teu aya kaputusan terbaik iwal kaputusan Gusti. Gawe nama hese la ilaha illallah. Rek narima kaputusan Allah teu cocok jeung kahayang urang, capek. Kahayang ibu boga salaki kasep jeung beunghar, ai jadi jeung nu petot. Kan bae petot-petot ge jelema leg-leg we. Kaputusan Allah itu terbaik. Kunaon ibu dibere nu petot, Allah mau uninga kana kahayaan hate ibu moal sanggup lamun ibu dibere salaki kasep beunghar, hiji galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik bakal loba dicarekan, awet rajet begung we awak teh. Naha meunangkeun kasep beunghar mah punten sieun dipaok batur. Coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Malahan nu petot mah moal hayangeun salingkuh. Moal payu udah petot. Nya terbaik Pak. Neng putus jeung kabogoh 2 bulan ka tukang dipegatkeun mangkaning geus nangtukeun tanggal ternyata mutuskeun tong jebleh ngewa. Tong mempertahankeun laki nu geus antep cenah kabur antep sok olo-olo dipertahankeun. Sok jadi raja lah. Geus mungeun mah antep. Naha Allah deuk mere nu leuwih pantes nu leuwih hade nu leuwih tanggung jawab tibatan eta. Putus neng 2 bulan ka tukang sinyal penting ieu ge nu datang nana gerhana. Kapunten ini mah tong milu keprok da teu hayang. Muga jeung aya nini alhamdulillah cenah mah oge 2 bulan ka tukang si abah maot tuluy sugan we gentosna nanageran teu sudi. Teu hararayang teuy. Teu kabayang urang kawin nini pelebah sare haben ieu ngamencetan jeung ngabalseman. Allah teh nilai terbaik ibu. Ibu dek init-initan ka Pangandaran geus mayar 500.000 ka RT palebah dek init ti kos tewad gebro irung nyengsol tetulus ka Pangandaran tetulus lapur 500 lapur kumaha cek ibu teung teuingeun Allah teu ngarti-ngarti nyarekan Allah si eta sabab teu apal naon nu bakal kajadian lamun ibu milu init ka rumah sakit mayar 2,5 juta irung di bener-bener bari dioperasi ternyata keur ngalempreh lalajo TV aya berita bus dari Garut ti kusruk kana solokan maot kabehanana krek kumaha ibu cek ibu alhamdulillah untung teu tulus mata tong sok nyanyahwanan kana takdir anu direncana ku Allah serenkeun manusia mah tinggal narimakeun bener itulah eusitina la ilaha illallah teu kudu riweuh batur kudu beunghar urang kudu sangsara bae we la ilaha illallah moal anu mampu ngabeungharkeun moal anu mampu ngamiskinkeun iwal Allah atuh nu miskin kudu sabar nu beunghar kudu bager selesai hirup sok bapak tempo kuring lamun lain takdirna da moal mungkin jadi penceramah beungeut sinetron
teu mungkin Pak. Tapi kun payakun cek Allah nana gerhana kulan Gusti kun payakun anjeun dipilih ku kami kudu jadi penceramah jadi saha nu mampu ngahalangan karena takdir Allah moal bisa nu ngahalangan ngadon capek atuh teu ngulem nana gerhana naon teh di kopiah ngadon bengek si itu tah tong sok ngahalangan takdir batur da waktuna eureun mah eureun sorangan atuh bener Pak tah Pak Kades teu kudu siri ke Pak Kades engke 8 tahun ka hareup eureun mah eureun atuh teu kudu riweuh diondok-ondok ti ayeuna keuneng kege eureun sorangan atuh kacape-cape Pak kahartos ngan punten jadi penceramah teh musibah gede lain anugerah kuring nu bakal dipertanggungjawabkeun ke di akhirat nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon anjeun nerangkeun agama Gusti ngarah naon ngarah manu salehah teh we nyembah ka Gusti karena saha karena Gusti kumaha cek Allah al alim kami teh mah uninga boro-boro diomongkeun pang jero-jerona nu aya dina hate kami apal urang buka dada maneh urang bongkar hate maneh dibongkar teh boroso teh amplop bungkul mata keeng jadi penceramah lamun teu ngalibatkeun diri hanya sebatas duit jeung amplop mata kuring demi Allah datang ka dieu teu butuh duit jeung amplop nah jika nu teu percaya teu cek ibu tak tuh kumaha lamun tahun payun bade diulem ngan emak teu boga duit tos pinuh ibu sedangkan jungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres ceramah aya sahabat nyaah ya Rasul abdi mah teu gaduh naon-naon gaduh domba we ditungtun ku Nabi di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta domba hayang aneh leres keur kuring we kumaha cek Nabi kop rezeki maneh milih kuring ayeuna nana gerhana bakal menang dus jeung amplop meureun nya kitu Pak Pak Kades heuh kitu bisa heuh nuhun sateu acana pan ngakurkeun data abdi mah ayeuna bakal menang dus jeung amplop pegat ku ibu belah ditu pegat beres ceramah Nabi mah domana dibikeun cing nana gerhana pegat dusna jeung amplopna tah lamun ibu megat di ditu abdi di jalan ka ditu artina kuring teh lain sasaha Pak teu sanggup teu mampu nyontok Kangjeng Nabi matak nana gerhana lain jalma pi surgaeun kadang-kadang pinarakaeun ngan lamun engke kuring ka surga lain karena amal kuring tapi aya syafaat Kangjeng Nabi kuring Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bener ya matak rek naon nu disombongkeun ka surga we hese oh gelis pret gelis sombong amit-amit mun aya budak ABG gumulis wajar datang kuring sarang eo aana antep budak ABG gumulis boga modal geulis coba nini sarang eo ustad cekek buru-buru teu sadar-sadar modal lamun bener geulis anu ibu sok lamun bener geulis nu ibu geus kolot pertahankeun geulis nu bareto geura tempo foto ibu keur ABG akurkeun jeung ayeuna jauh beda kalaka keung nempo beungeut ayeuna mah Buk hidung jadi bodas, lembah gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nini beak huntu seuri muringkak. Abah baheula keur ngora ngadar sukro, dorok-dok mata resep nu ngadenge keur ngora, geus kolot ngadar sukro, ngadon mengbal di jero, sakapeung mah huntu kataleg sukro kaluar. Naon urang disombongkeun? Matak paingan Allah paling benci ka jelema sombong, paling benci ka jelema sombong. Talung kana jelema salah ngaku salah jadi bener daripada jelema bener ngaku paling bener sombong ngaranna. Weh. Kaharti ieu teh. Jelema salah ngaku salah, bener. Ari jelema bener ngaku pang benerna. Heuh kitu. Matak tong loba di aku hirup lah ngewa. Teu kudu riweuh. Tuh. Dek narima karena keputusan Allah la ilaha illallah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Gusti awak ibu da geus jadi keputusan Allah aya halis manyangan nah atuh riweuh mikiran halis kero ganti ku patlot balik ti dieu riweuh leungit hiji bulu panon ponok pan alus ponok mah kucap kiceup hampang tuh Bu teu narima karena takdir Allah dibere bulu panon ponok nyieun samung luk-luk kaluhur atau nempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup
balik ti dieu gelebug angin badag nilep bulu panon anak ti kusrukana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasa awak mama genut baik sanajan teu meunang MBG tapi genut alus parab saha nu nyenangkeun salaki tinggal narimakeun ieu nu genut teh riweuh dipoto teh nyarang ngeyeng sing teu kunaon ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing boro-boro dina foto we langsing diajak panggih meber ieu mah senam 2 tahun ka desa protes ka kades pakades ayakeun senam naha program diet 2 tahun senam lain langsing kalah beuki badag naha eta da beres senam teh goyobol comro misro liliwetan ongko jam 3 tuluy ngabaso make sangu isa nyebutna asasan kararaban sangu matak naon lamun hirup narimakeun sok genah merenya narimakeun tong stres tong lieur matak lamun jalma boga la ilaha illallah moal narima kaputusan salianti kaputusan Gusti moal narima kahayang iwalti kahayang Allah kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul kunaon dek nuding takdir lain takdir teuing naon atuh maneh goreng adat salaki karek teu usaha 2 poe kuat geus gandeng molor wae atuh bagong eta ka salaki untung salakina pinter naon mama nyebut bagong berarti sapepeting uing hees jeung bikangna kumaha cek anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur nu dituding Allah kalakuan nu gorengna urang nah bet nuding Allah sedengkeun Allah geus mere informasi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub lamun hate hayang jongjon hayang tenang punten zikir amak kasalaki tong bagong-bagongan dikir tagogeun banget ibu karena banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene jengut bari maca yasin insyaallah salaki teh tibatan amak ngadon maca ayat kursi teh bari nangkep nah da curiga asa jika nu kasurupan jurig cai kebro duit 2 juta tinggal tangkep sodaqallahul adzim matak innallaha ma'ana hirup barang jeung Allah tebus kunaon nebusna ku pagawean ku gawe jelema beunghar barang jeung Allah daek infak daek sedekah daek barang bere jelema sangsara barang jeung Allah sabar dan nu katenangan walai nu beunghar nu sangsara nu tenang pakades awong-awongan ngarona nu beunghar sae pakades kedah kitu pakades usum bangsa ti urang teh pakades sae kumaha nu sangsara mantau cinta kunaon abah nepi ka embung ngarona eueuh paokeun panggih jeung bangsat ngajun diajak ngawangkong euy bisi manerek maok di imah aya coet kunaon nu sangsara teu sieun ku bangsat eueuh paokeun nu beunghar datang ka ustad nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teh asup coba nu sangsara nyieun tolak bala teu naha pantona ge hujan matak tuyul teh blus-blos we jadi nu mahal teh naon ieu teh nu mahal teh harta tawa katenangan teu sakabeh jelema boga harta peta tenang hirupna teu sakabeh jelema sangsara teu tenang hatena matak nu mahal mah katenangan hirup sehingga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub jelema nu tenang hate mah nu teu weleh zikir ai zikir teu weleh eling matak tandana jalma nu eling lisanun dzakirun lisanna baseuh ku zikir qalbun sakirun hatena teu weleh bersyukur wa badanun ala bala isabirun di mana menang musibah pasti sabar nu kaopat boga anak pamajikan anu soleh tur solihah di dinya letak katenangan sanyana weh gerasok lisanun dzakirun lisana zikir qalbun sakirun hatena syukur wa badanun ala bala isabirun di mana menang musibah sabar terudet terungsing telieur tejangar acuh we tenang hirup nu kaopat boga anak pamajikan anu soleh tur solihah ngan pamajikan anak soleh teh lahir ti pamajikan soleh lahir ti salaki nu tanggung jawab ai ka pamajikan eta soleh ai sorangan gapleh wae aduh leres nah ari ibu jadi ngomongkeun salaki ibu teh anak soleh lahir ti pamajikan soleh lahir ti salaki nu tanggung
jawab. Matak tugas salaki mah hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Imah pageuh baju henteu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya, titah masak aya pasakeunana, titah dahar aya kedahareunana, titah balanya gebro duitna, titah cicing di imah dijieun imahna, titah nyangu gebro ejeung beasna raos teu Bu? Deuk teu soleh kumaha lamun bapak tanggung jawab. Darenge Pak. Lain ibu-ibu ngadenge ceramah urang kot orang mah yakin datang ti imah, datang tina pengajian, datang ka imah mun maneh bieu hadir ka pengajian keuna sia ka maneh tah. Kalah ngajak pasea. Anak soleh lahir ti pamajikan soleh, pamajikan soleh lahir ti salaki nu tanggung jawab. Matak tugas salaki mere napa ka lahir, mere napa ka batin. Pak, tong loba tatanya dahar jeung acan ka ibu-ibu mah. Tong. Urusan dahar mah patak gelede awak ge bareuk kitu teuing teh. Ai urang mah loba nanya teh mah, tos tuang acan, teu level lalaki nanya kitu. Urusan pamajikan bapak mah hampura tong ditanya dahar atau acan, sabab isuk-isuk goreng ketan, jam 8 ngaredok jeung tetangga, jam 12 nyeblak, jam 3 ngabaso make sangu, angre bada isa asa can kararaban sangu. Tapi pertanyaan bapak kanu jadi pamajikan, mah tos salat tawa acan, mah tos sholawatan tawa acan, mah tos tawasul tawa acan, mah tos ngadoakeun tawa acan, mah tos tahajud tawa acan, mah tos duha tawa acan. Tah eta lalaki nu hayang dunya hayang akhirat, di dunya hayang babarengan, di akhirat ge hayang babarengan. Tong nanya dahar jeung acan urusan eta. Pakades wae menang duit di pemerintah tuluy dipariksa atoheun pakades mah dipariksa teh. Naha heuda butuh pertanggungjawaban pan dibere duit di pemerintah tuluy dipariksa atoheun. Nah ari ieu dibere duit dipariksa ku salaki ngadon nyegang. Gerasok bada isa dibere 5 juta tambah 5 juta. Nah ada karek saminggu ai artos kamari diangen naon da jug ngamuk atuh. Nah ngabisani sok we kumaneh hanya ye. Urang teu ngarti da. Prabowo mere bantuan ka Garut, wajar lamun nanyakeun. Persiapkeun atuh keur laporan sing jujur ku Pak Kades, ku Pak Camat, nyekrup teh Pak. Ayeuna salaki mere ka ibu, wajar nanyakeun. Nah jiga nu rek ngakan atuh ditanyakeun. Ngabisani ka pamajikan teh ditatanyakeun nu geus dibikeun oge, "Yai, aing mah lieur." Mata kampura sahebat-hebatna bapak moal mampu ngalawan kaum ieu. Sabab kaum ibu-ibu mah diangkat darajatna ge ku Allah, umaha. Indung secara teu langsung awewe. Kakara abuka secara teu langsung lalaki 3 darajat ngalawan hiji anger lalaki kudu ngelehan. Matak paingan 2 bulan rumah tangga pamajikan ngabeukahan si eta mah bebas teuing lamun ngomong, tapi lalaki mah meotan ngabatin rupina mah. Ada lalaki ge lain teu hayang nyegang, lalaki lain teu hayang neungeul, ngan sieun we undang-undang KDART di penjara 5 tahun. Akhirnya teh lalaki ditahan we Pak. Tah nahan eta jadi sesek, TBC, paru-paru, paeh baheulana. Da loba nahan. Matak untung ku alo dihargaan, naon dihargaan anak keur ibu mah dihargaan, inung keur bapak mah dihargaan. Rag-rag talak nu boga hak adalah kaum lalaki. Kabayang teu ku bapak lamun rag-rag talak dibikeun ka ieu 2 poe tah bapak jadi duda kabeh. Sabab rata-rata kaum ibu mah leuwih hade lelenguhan, leuwih hade jadi rana daripada ngahiji ujung jelema nu sangsara jiga sia kitu. Bukan ngeunah meureun jadi rana teh euy. Mata. Hampura Pak. Si bapak kabesekan aduh hampura. Matakna lamun keur seserian ulah nginum. Kabesekan si bapak aduh. Tuh. Pan tandana bahagia. Tandana jalma nu bakal dibere bahagia teh lisan, zikir, hate. Syukur lamun dibere musibah, sabar, kaopat boga anak pemajikan soleh. Heueuh ngan moal mungkin budak soleh tanpa pemajikan soleh, moal mungkin pemajikan soleh tanpa salaki nu tanggung.
jawab matak tugas bapak teh dua sabar jeung tong gede amak sakitu kituna tugas sing sabar jeung tong gede amak tong ngaku sabar lamun bapak gede amak teu level era lalaki gede amak era kumis panjang janggot panjang komo lalaki sok buat baeud lamun aya di Garut lalaki baeud dirok ka itu baeud mah lain bagian urang baeud mah bagian pamajikan eueuh kumis eueuh janggot baeud lucu burakem coba bapak kumis panjang janggot panjang baeud jiga lele useupeun matak lalaki nu hade mah ye naon make jeung kudu baeud tong buat baeud lalaki lamun pamajikan baeud tong loba ditanya pak ditanya mah nyegag kunaon maneh baeud ku sia tuh lalaki mah kudu loba nanya awak sorangan aya naon awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing oh padaringan kosong beasna oh duit ge geletekan 10.000 oh lipstik geus dicokelan ku bilik oh wedak geus dekok tengahna sadar we bapak baeudna pamajikan teh eta teh demo naon nagih janji bapak bongan baheula tarima abdi nikah deuk narimakeun alusna deuk narimakeun gorengna deuk narimakeun bawelna deuk narimakeun kasarna deuk narimakeun sagala-gala matak punten keur lalaki mah tarima abdi nikah tarimakeun kabehanana hoda bawel pamajikan emang leg-leg talung kana nu bawel daripada dibere pamajikan pego teu kaharti aya kahayang teu nu pego coba nu bawel nong trowelang ngan piceun TV jeung radio ke pemajikan nanya nah TV eueuh aku bibir maneh geus cukup baru-baru ibu urang geus ngomong yang seuri atuh sabar jeung tong gede amak hiji waktu ibu nyuguhan salaki ai suku pabaliut jeung karpet atau ti kedawat pepes gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu dinyuguhan salaki suku pabaliut jeung karpet labu pepes gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu sok teu neuleuh terus cokor eueuh panonan sok curhat ka urang sok mengpeng araya atuh kaum jaluna sok ibu sok luapkeun sok ka urang teu neuleuh dasar cokor eueuh panonan terus cudang leung terus ternyata urang Garut lalakina garade amek lamun bapak ngamek lantaran pepes gelas bahe kopi sadar teu pak gelas ukur harga 3.000 kopi ukur harga 1.500 4.500 nepi ka bapak wani ya curug nunjuk kana irung pamajikan nganyerikeun pamajikan meker pak 4.500 nepi ka pamajikan nyeri hate lalakina nahaon nu kitu atuh leuheung lamun pamajikan teu nanya teu balik pepes gelas teu neuleuh jawab ku ibu ai maneh nya ka gelasnya ka aing lamun nya ka gelas molor 2 bulan jeung gelas paling bijil anak cangkir pak matakna lalaki kudu leuleus jejer liat tali bari sabar lamun pepes gelas bahe kopi sing sadar asup geura sok kana perasaan pamajikan reuwas sieun dicarekan bapak langsung dongkok mah wios pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pamajikan akang kamana akang neangan ganti eta lalaki pamimpin mah aya eueuh di dia lalaki gitu teu dianggap bro sabenerna dina riungan ieu teh aya lalaki anu kitu teh pira darajat 4.500 pamajikan kuat disesaak di goblok-goblok nanaonan ieu bapak nya jika nu rumah sa sia eta mah isukna lamun bapak hohoak teu balik niuh kopi teh pepes gelas isukna dititah deui mah pangdamelkeun kopi kumaha cing ibu ku sia pamajikan teu ngagugu bongan salaki teu narima kagagalan coba lamun tadi pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pamajikan neangan ganti ikin isuk bakal nyieun kopi deui angare gagal uyah warna bodas uyah warna bodas gula ge warna bodas direnekeun atuh kerusuh kerebek kana uyah awios darek ngeusan nya ngalami keneh
tosannya aya dia mah diomeng ku abdi ngahaja. Der atuh uli uyah jeung gula direnegeun saking kurusu hayang kapake ku salaki kerebek kana uyah teu gagal nyuguhanana teu peupeus gelas nah henteu da api pak teu gagal anu na meja heueuh ngan diinum pangset imeh diregot ku salaki ternyata pangset salaki nu alus teu ngamuk inum we pak dalin racun sok we sehat asli tah anti diare ngan teuneun setengah engke pamajikan deu kaluar mah aduh aya naon bapana lilanya urang teu nginum bareng tak aya kopi urut bapak tak urut bibirna sok inum ku mamah lebar mubadir siap suruput diciduhkeun harita keneh pan langsung ngomong pak pangset jawab ku salaki sumuhun lamun bener ibu bapak jelema gede masalah gede bakal jadi leutik lamun disingeurepan kuno gede tapi masalah leutik bakal jadi gede lamun disingeurepan kuno leutik sakali masalah gede bakal jadi leutik lamun disingeurepan kuno gede masalah leutik bakal gede lamun disingeurepan ku budak leutik ternyata masalah urang teh sok jadi gede padahal tinu leutik berarti maneh teh bolon otot eho parbut usoli jeung tu usoli nama jeung digegedekeun parbut kunut jeung teu kunut nama jeung digegedekeun parbut 11 jeung 23 nah digegedekeun masalah leutik tong sok digedekeun kecuali lamun mental urang mental leutik tapi mental jelema gede dewasa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, 4 mazhab. Silahkan Bapak bermazhab dalam 4 mazhab, pek. Tapi kuring nanya, iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Malik. Pernah kacaritakeun Imam Malik pasea jeung Imam Syafi'i? Henteu. Tapi naha ari urang ngaku Imam Syafi'i, ngaku Imam Hambali, ngaku Imam Hanafi, tapi gurger wae ternyata urang malain Imam Syafi'i, tapi Imam Samudra, Pak. Lamun dek nuturkeun 4 mazhab tuturkeun jeung akhlakna ulah sebatas nuturkeun ilmuna tapi tuturkeun kana sifat silih ajenanana didinya Islam bakal terjadi rahmatan lil alami matak datang we bulan Muharram naon fungsina Muharram aya 3 organisasi besar di urang aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya nu sok memperingati Muharraman NU Persis tara Muhammadiyah tara tong jadi piomongeun Persis tara pek Muhammadiyah tara pek NU osok tuluykeun teu kudu riweuh da sia eta mah tara Muharraman tong sok kitu Persis tara Muludan Persis tara Rajaban Persis tara tahlilan pan Persis tara usoli pan Persis 11 pan geus tong saban geuruh bapak mah nu bapa we pigawe kade cenah euy tong tarawih di dinya nah 11 cing da ai bapak 2 3 ari isukna eueuh cing teh panahan teu cenah euy asa cara rape hayu urang silih ajenan yuk nu 11 pek nu 2 3 silahkan nu sok Muharraman tuluykeun nu tara tong riweuh Islam silih ajenan geunah lamun Islam geus kitu melaan naon sih urang kudu pasea teh melaan naon bangsa batur mah keprok nempo ustad jeung ustad parasehat teh mata tong garoreng pucus teh kitu tah era atuh mah nya ya ustad ditewak polisi era atuh cing teh kunaon pa polisi newak pa ustad parasehat cenah di masjid justru ustad mah kudu menghindari tina papasea leuwih hade dibenci daripada ngabenci lebih hade diciwit daripada nyiwit lebih hade diomongkeun daripada ngomongkeun lebih hade dihina daripada sing nepi ka dinya ilmu teh lebih hade dihina daripada ngahina lamun urang nu ngahina ladang salat be aku si itu tapi lamun urang nu dihina ladang salat si itu be aku urang bener kan lamun ibu nu ngahina ka batur ladang salat ibu be aku si itu da ngahina si itu ngan lamun si itu ngahina ibu ladang salat si itu be aku ibu matak ibu jaipongan matak lamun balik ti dia aya nu ngahina gedor imana tuluykeun sing nepi ka jeding sia teh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong ditaekan nu buruk tong diala keur naon kacapek-capek tanaga ngaladangan buah buruk nu buruk mah engke ge rag-rag sorangan keur naon kacapek-capek waktu kacapek-capek tanaga ngalawan jelema nu goreng hate engke ge eureun
Bandungan nyata cenah tetangga mama ngomongkeun mah teu eureun sing sabar engke ge eureun di mana geus paeh mata lamun geus paeh mah teh bakal kehilangan jarak heueuh maneh mah euy eueuh ngomongkeun aing kahartos ieu teh jadi geus rek Persis rek Muhammadiyah rek NU rek Jamaah Tabligh rek hepek gara caricing dina tugas masing-masing geunah mun Islam teh jadi rahmatan lil nilai persatuan bangun gerasok naon atuh maknana dina bulan Muharram mah jeung urang NU mah jeung aya Muharraman tah ngeling-ngeling nginget-nginget ka warga masyarakatna sangkan apal sejarah bulan Muharram aya naon wae ternyata paingan orang NU sok mawa oncor tugas oncor keur naon ibu oncor nyaangan sieun ti Tajong sieun ti Kudawet sieun ti Gubrag mawa we oncor gitu naon cing eta filosofi oncor filosofi teh falsafah ai falsafah teh kudu dibaca geura baca eta oncor lain sa oncor-oncorna tapi lamun jelema mau oncor artina poek tah Nabi Muhammad pernah ngalaman hirup poek di mana di Mekah sehingga Nabi hijrah ka mana ka Madinah jadi Mekah poek Madinah caang hijrah tah hijrah teh oncor hirup mang matak lamun ibu hayang caang dina hirup halijrah hijrah geura sok nu pedit geura bager ngarah caang ku bageurna nu kedul jadi daek ngarah caang ku daekna nu bodoh jadi nyaho ngarah caang ku nyahona anu goreng kasalaki geura bager ngarah caang ku bageurna balik ti dieu geuwat angkeup ayah engke salaki bakal nanya kunaon ai mama wih pangaosan jadi lebay oh hijrah mengbeung ieu payunan Masjid Agung nu kedua jadi daek menang oncor dina kadaekna tah Bandungan PDKM Bandungan Pak RW Bandungan tokoh masyarakat ieu subuh engke bakal pinuh jelema nepi ka dinya tah salat subuh teh pan halijrah nu kedua jadi daek ngan lamun engke subuh anger aki-aki keneh nah kunaon ai maraneh ku teh hijrah nepi ka betah cicing dina poek teh paingan bulan Muharram adalah terjadina hijrah Nabi Muhammad di Mekah ke Madinah Mekah dalam keadaan jahiliyah poek Madinah dalam keadaan terang benderang matak yuk urang hijrah tina poek karena caang nu pedit jadi balager nu salah jadi saroleh nu sok lebat teh akur jeung dulur jadi akur nu sok pasea jadi tara balem bibir nyaritakeun kagorengan nyarita capetang dina jalan kahadean kahartos dua Nabi Adam alaihissalam digubrageun ke alam dunia ternyata tobatna Nabi Adam di bulan Muharram kumaha doana teh tobat Nabi Adam teh Robbana zolamna alhamdulillah ararapa kapan di urang begini nya mun ngapalkeun doa teh baheula abdi keur jadi sok ngaji di guru ngaji ngapalkeun doa cenah doa selamat dunia akhirat dinyanyikeun geuning nya Robbana empak tunting dembah embong pak 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 tunting dembah menang da eta mah sarana ngapal ngan aing ngadoa mah ka Allah ulah jadi roa di dagor malaikat eta mah sebatas keur cara metode ngapalkeun ibu apalkeun sifat wajib Allah 20 pan nyanyi baheula dina tajuk leutiknya wujud ki dembah empong pak tunting dembah empong pak tunting dembah empong pak tunting dembah empong pak tunting dembah emak bah bong pak boba emak bah bo emboba emak pang pang dembah embong pak tunting dembah embong pak tunting dembah embong pak tunting dembah emak pak tunting dembah embong pak tunting dembah emak bah bong pak boba emak bah bo emboba bah saha nu rek ngadebat teu meunang di kitu-kitu ngapalkeun eta mah ngapalkeun aki-aki dakwah di masjid ieu pisan sabab jelema teh hese baleke ka masjid aki-aki marah gamang kana ampli cetrekeun tuluy ditiupan teterek dakwah baletuk pan 4:30 teh eling umat
muslimin bari ngadarek deh geuning muslimin muslimah si eta mah seuri-seuri tapi tong ngajongklok-jongklok budak atuh budak kumaha mun cacingeun mah seuri-seuri lain jongklokkeun budak dede amaknya kasih mamahnya dijongklokkeun bieu kolot di masjid bareto di Garut kitu tah da ayeuna mah geus leungit eta teh da teuing atuh meugi jeung dileungitkeun nya padahal mah teh dosa teh eling umat muslimin muslimah hayu urang berjamaah salat subuh error poho salat subuh airet kana jam 5:30 maghrib dengan para pemuda sok bari keheureuy abah eling umat ngaliwat abah teu eling eureun tak kolot kitu-kitu mah pek silih ajena da Indonesia hayang jiga sarupa jeung Arab mah moal bisa di Arab mah takbiran ge hade atuh di urang mah kitu we dipingpin di Arab mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar cobaan di masjid urang Allahu akbar Allahu akbar kuat jeung nu berat teh Allahu akbar Allahu akbar la ilah akuat aduh regengna atuh da napas pondok itu panjang keneh sedang kudu nyambung eta ilal make jeung aya eta deh keun bae goreng-goreng ge nu urang daripada alus ge nu akeukeuh cenah Mang Mah yang jiga urang Arab moal bisa paingan di Indonesia mah aya muludan aya rajaban aya muharaman itu sebatas metode pikeun nepikeun sejarah persis jeung Muhammadiyah tara keun bae aranjeunana mah geus palinter geus arapal keune urang mah rumasa jelema bodoh keneh bijaksananya lamun kitu nya ulah aben we muludan ari isukna papaseaan nu teu udunan ka data maknya eta muludan ngagungkeun Nabi Muhammad ari isukna si eta cenah euy teu udunan jadi kagorengan Nabi Adam alaihissalam tobat diterima ku Allah Ta'ala eta ge terjadi bulan Muharram nolol deui Nabi Ibrahim dicokot ku Raja Namrud diasupkeun kana gowongan lain gowongan di jerona aya seuneu entab-entaban Nabi Ibrahim ku tenang-tenang teuing ta Nabi Ibrahim nama jeung tenang hate nepi ka Allah moal aya nu mampu nyalametkeun kuring iwal ti pangeran kuring abus we kana jero seuneu hehewetan di jerona nah pan Allah ngaharebos kul ya naru kuni barda wa salaman alal Ibrahim hei seuneu tiis salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim eta ge terjadi di bulan Muharram tah ayeuna Mang Udin geus sok puasaan ayat eta apalkeun kul ya naru kuni barda wa salaman alal Ibrahim pan itu mah tah gentos ku Udin geus sok kulian naru kuni barda wa salaman alal Udin ta cobaan ngadurukan Udin bebaskeun tutung ba nah hate teu nepi ka Gusti Nabi Musa meulah lautan ceuk Allah beulah ta Musa ku tongkat nu dicekelan bray tongkatna aya keneh aya pecakan ku ketua Karang Taruna cekelan tongkat Nabi Musa beulah tu laut ranca buaya kalah ka leungeun kieu lain tongkat-tongkat teuing tapi hate nepi teu ka Allah kahartos Ibu aya kolot baheula lamun ngajampe nu gering kumaha babacaanana da lain ngadoa urang mah nepi ka apal atuh nini urang kieu ya babacaan ka nu gering dengekeun tuliskeun ngarah jadi dukun sok kieu ya babacaan teh Allahumma sri sadana mayar-mayar dibuana kabogo hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha illallah kun payakun cager jareg jeg isukna
Nah cing teh jang jawokan tapi nah budak jadi cager. Oh hate nepi ka Allah. Ayeuna bapak geus sok ibu cek bapak Yasin si eta mah kalah geus nepi kana surat ke-17 Al-Isra tuh. Jadi nu kasurupan teh kalah maca Quran. Ternyata poe ayeuna panyakit urang naon Pak? Hate can nepi ka Gusti. Kunaon hate teu nepi wae ka Allah? Bongan hatena geuleuh, rujit, cua, ngewa, benci, nyaci, tadi dinya hijab teh penghalang moal panggih jeung cahaya Allah nu sabenerna ka hartos. Geus regini deui. Lain naik jam 8 dan setengah 10 sajam setengah piraku teu seubeuh. Oh ibu teu seubeuh. Tak urang mah geus seubeuh. Nah sono keneh. Ibu sono ka abdi, tapi abdi mustahil kudu sono ka ibu. Teu hararayang teuing. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka enjing-enjing. Tah, abdi boga guru, Pak. Guru abdi orang Ciamis. Tepatna daerah Raja Desa. Ngan moal dibejakeun ngaranna mah, bisi pada nyusul. Pokoknya rahasia guru abdi mah, asli guru abdi mah rahasia, tidak boleh diungkapkan. Pokoknya guru abdi mah orang Ciamis selesai lah. Tah cek guru abdi maneh ulah sok nyarek niat batur. Ibu hoyong nuju ka enjing-enjing pan moal dicarek mangga ibu mangga tah nu sejen urang balik keun si emak eta mah can nepi ka subuh nagog bu ibu sok pan bijaksana teu nyarek dalam mun dicarek ge sarojeng nyarek niat batur abdi mah tara nyarek ibu mangga bade nepi ka subuh nepi ka pagi cek ibu tah si ibu ieu hoyong nepi ka 11 pek ngareneng duaan. Urang mah urang bubar, urang balik kene antep cenah nagog duaan. Moal dicarek ku urang pek. Da ngewa jelema nyarekan niat batur mah batur keresep atuh dilipat atuh ti gubrag, matak sok we ibu mangga. Awas lamun balik. Apa nih? Oh, nah ge jeung batur uih-uih pan cek ibu bi hayang nepi ka enjing-enjing. Ngan kade ladang pengajian teh ulah ukur ngeunah seuri balik teh dia ditanya ku salaki ti mana bieu pangaosan jeung saha nana gerhana kumaha kitu we rame aral atuh da eta bahasa kitu we rame atuh naon beda urang jeung pelawak cing atuh ulah kitu kieu ya terangkeun menang naon bieu pak kieu ning nya bieu teh Pak tanda jalma nu bakal menang kebahagiaan teh geuningan hiji lisana dikir, dua hatena syukur, tilu menang musibah sabar, kaopat boga anak jeung pamajikan soleh. Tah cek salagi tah cenah nu kaopat tah boga anak pamajikan soleh teu cara maneh nu setuju dengekeun heula sia teh dengekeun heula. Tapi aya tuluйna anak soleh lahir ti pamajikan soleh lahir ti saklaki tanggung jawab. Tah bebengok maneh nu kurang teh nah da silih cakar balik pengajian dat terus naon deui nu dibahasna biar teh pan meeling Muharram ternyata dina jero Muharram teh Bapak keur bangsa urang mah kudu henteu ai wajib mah ngan urang mah tuluykeun we ayo osok mah ternyata Bapak eta teh aya hijrah Nabi Muhammad ari hijrah teh naon oncor ari oncor teh naon keur nyaangan paingan sabab Mekah alam poek Madinah alam caang Nabi teh ngalih heula ka alam caang ari alam caang na geus caang mah Mekah ge jadi caang. Tah matak lamun ibu kudu hijrah ti mana hijrahna kieu Pak tina goreng kana alus cek sakit tah tuluykeun tina pedit jadi bager tuluykeun tah tina goreng ka saroge jadi hormat ka saroge tah eta cek salaki teh aing kapake eta ustad biasa isuk mah ngaji deui mah nah nemi warang ngarti teh maneh matak tong popolot teh ka aing teh kitu. Ibu kapancing na Aisyah wah pasea deui Pak. Matak sebenarnya ladang pengajian teh cantang tuh matak cek ilmu kolot, ilmu matih teh nu matuh. Sakali deui, ilmu nu matih teh nu matuh. Saha nu matih? Nu matuh. Saha nu matuh teh ustad nu deket. Bener tuh Bu? Ilmu nu matih, mah nu matuh saha? Ustad nu deket. Dek matih ilmu kumaha da ibu mah ngaledek wae ka ustad deket teh. Cing teh Bu sanu ngaosna dah ustad kukuat we padahal ibu maot ditahlilan kudu deket ibu gering minta doa kanu ti samat ayeuna urang robah ulah pernah nyebut ustad kukut al mukarom tak eta nu sabenerna ieu mah lain al mukarom jauh matak tong dipanggil al mukarom nana gerhana muringkak bulu punuk
maknya Al Mukarram salat subuh sok berangan. Al Mukarram tuh imam masjid, tah PDKM, tah Ustad Nurutinan, tuh Ustad nu ngaji Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balago jeung segala rupa kitab dibaca ku aranjeunna, diterangkeun ka rakyatna, eta ilmu nu mati mah. Ieu mah ari geus hayang balik tong nyekek budak teuing. Hadirin kaum muslimin, ibu sing sarehat, panjang yuswa, parek milik, deket rizki, anggang balai, jauh cocobi, Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan nu aya di tempat ieu sing berkah ilmuna, sing panjang yuswana, malah mandar urang sadayana sing tiasa dikumpulkeun di akhirat kalian tepung aya dina sapaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring atas nami pribadi Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung cing mah atuh di urang selfie heula Pak. Asli siap ya. Abdi di dieu. Amin amin amin. Siap amin. Amin amin amin. Alhamdulillah menginten acara ti kawit awal dugikeun ke akhir parantos terlaksana panginten kalayan mudah-mudahan urang doakeun guru urang sadayana Bapak Ustadz Nana Gerhana mudah-mudahan sing teras-terasan aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur urang sadayana panginten urang tutup wae ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring atas nami pembawa acara nyuhungkeun diapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.